pun kitu di luar Bandung caket gerbang tol legok Ciseut tempatna di dinya anjeunna tempat matuhna sadi dintena ngutak ngatik awi wulung nu di ropea didamelkeun janten calung rajeun sakapeung didamelkeun janten angklung pada melana Kang Eman pengrajin calung nu ngagalehna urang kota urang kampung nu ngalanggana seseueurna tukang nyalung lantaran matu anjeunna kenge julukan nu katelahna Kang Eman karuhun calung ieu lagu gerentes harewos kalbu manawi dugi kana pangdang pangagung pengrajin calung ajen budaya luhur hariwang generasi bakat tumpur Sakura nu hobi nyalung nu dareukna pon kitu di luar Bandung caket gerbang tol legok Ciseut tempatna di dinya anjeunna tempat matuhna sadi dintena ngutak ngatik awi di ropea didamelkeun janten calung rajeun sakapeung didamelkeun janten angklung pada melana Kang Eman pengrajin calung nu ngagalehna urang kota urang kampung nu ngalanggana seseueurna tukang nyalung lantaran matu anjeunna kenge julukan nu katelahna Kang Eman karuhun calung ieu lagu gerentes harewos kalbu manawi dugi kana pangdang pangagung pengrajin calung ajen budaya luhur hariwang generasi bakat